Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah rabbal alamin. Wa fi qoulihi eta sareng eta tetep dina dawuhanna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yarhamukum lapad yarhamukum riwayatani ari dua riwayat. Al jajmu tegasna kahiji benang jajem ala annahu kana sanyana itu jajem eta jawabul amri jadi jawab amar yarhamkum gitu. Warobu sareng menang ropa yarhamukum ala annahu kana sanyana itu yarhamukum teh eta jumlatun du'aiyatun jadi jumlah anu bangsa du'aiyah. Wa huwa sareng atu ropa eta aula leuwih utama. Jadi harus kana dibaca yarhamukum gitu. Li anna du'aahu karena sanyana doana Kanjeng Nabi Muhammad SAW eta goeru mardudin teu aya ditolak gitu nya. Nah, jadi ngabahasakeun di dinya sae keneh yarhamukum ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala irhamu mang fil ardi yarhamukum mang fis samai. Jadi saya keneh kitu. Saya keneh dibaca yarhamukum sabab eta jadi jumlah du'aiyah. Anu mana jumlah du'aiyah di dieu doana Kangjeng Nabi sedangkan ari doa Kanjeng Nabi eta teu aya anu ditolak gitu. Wa min asbabi husnil khotimati sareng eta tetep tina sapalihna sebab-sebab husnul khotimah al muadobatu ari ngalanggengkeun ala hadad du'ai kana ieu doa. Tapi sabab husnul khotimah urang kudu ngadoa ieu. Wa huwa sareng ari itu doa eta Allahumma lapad Allahumma urang logatan heula nya. Allahumma ya Allah akrim muga ngamulyakeun Gusti hadhil ummata ka ieu umat al Muhammadiyah ta anu bangsa Muhammadiyah. Bijamili awaidika ku kahadean pirang-pirang kawelasan Gusti. Pidaroeni di dunia sareng di akhirat ikroman karena arah-arah ngamulyakeun liman pikeun jalma ja'alat nu ngajadikeun kana itu awaid min ummati tina umatna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu ka mana ieu paeuna euy? Liman ja'al taha kitu nya. Ja'al ta nu ngajadikeun Gusti ka ieu awaid min ummatihi ti umatna Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa minha eta tetep tina sapalina doa al muadopu ari ngalanggengkeun ala hada doa kana ieu doa baina sunati subuh dina antara salat sunat subuh wa fardihi sareng farduna subuh. Jadi antara ngadaguan qomat meureun nya ngasolat sunat urang ngadoa ieu. Wa huwa sareng ari itu doa eta Allahumma ya Allah ighfir muga ngahampura Gusti li ummata sayyidina Muhammadin ka umat sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah irham muga ngarahmatan Gusti umat sayyidina Muhammadin ka umat sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ustur muga nutupan Gusti umat sayyidina Muhammadin. Allahumma ya Allah ujbur muga nganambalan Gusti umat sayyidina Muhammadin. Allahumma ya Allah aslih muga ngamaslahatkeun Gusti umat sayyidina Muhammadin. Allahumma ya Allah afi muga nyalametkeun Gusti umat sayyidina Muhammadin. Allahumma ya Allah ihfad muga ngaraksa Gusti umat sayyidina Muhammadin. Allahumma ya Allah irham muga maparinan rahmat Gusti umat sayyidina Muhammadin. Rahmatan kalawan rahmat amatan anu nyumarambah. Ya rabbal alamin haidat anu mangeranan alam. Allahumma ya Allah ighfir muga ngahampura Gusti li umat sayyidina Muhammadin. Magfiratan kalawan pangampura amatan anu nyumarambah. Sumarambah ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah fariz muga ngabungahkeun Gusti an ummati sayyidina Muhammadin ti umat sayyidina Muhammad parjan kalawan kabungahan ajilan anu gagancangan ya rabbal alamin. Wa min hasarang eta tetep tina itu doa mulazimatu hada duai ari nganggeurkeun ieu doa wa huwa sareng ari ieu doa ya rabbi
duh pangeran abdi kulla syai'in kana sakur-sakur perkara biqodratika ku kapangawasana Gusti ala kulli syai'in kana saban perkara igfir muga ngahampura Gusti li ka abdi kulla syai'in kana saban-saban perkara wala tas'al sareng ulah naroskeun Gusti ni ka abdi an kulli syai'in tina saban-saban perkara wala tuhasib sareng ulah ngahisab Gusti ni ka abdi pikulli syai'in dina saban-saban perkara wa ati sareng muga maparinan Gusti ni ka abdi kulla syai'in kana saban-saban perkara intaha beres ieu kaul ieu doa ta ieu teh doa mangrupakeun doa ti Kangjeng Nabi anu ngadatangkeun kana husnul khotimah urang dibaca ku urang tadi teh tina sapalina doa nu kahiji nyaeta nu tinu mana nya euy tadi teh Allahumma akrimnya ada doa jadi kieu urang dibaca diaminan Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa barik wa salim amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma akrim hadhil ummatal muhammadiyata bijamili awaidika fidaroini ikroman liman ja'altaha min ummatihi sallallahu alaihi wasallam Allahumma gfir li ummati sayyidina Muhammadin Allahumma arham ummata sayyidina Muhammadin Allahumma astur ummata sayyidina Muhammadin Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammadin Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammadin Allahumma afi ummata sayyidina Muhammadin Allahumma hfad ummata sayyidina Muhammadin Allahumma arham ummata sayyidina Muhammadin rahmatan amatan ya rabbal alamin Allahumma gfir li ummati sayyidina Muhammadin maghfiratan amatan ya rabbal alamin Allahumma farij an ummati sayyidina Muhammadin farjan ajilan ya rabbal alamin ya rabbi kulli syai'in ya rabbi kulla syai'in biqudratika ala kulli syai'in igfirli kulla syai'in wala tas'alni an kulli syai'in wala tuhasibni fi kulli syai'in wa atini kulla syai'in ta jalma anu ngabacakeun doa ieu mudah-mudahan mautna husnul khotimah amin ya Allah ya rabbal alamin urang nu ngaminana sami nu bieu diaoskeun mudah-mudahan urang sadayana husnul khotimah sok geura lenyepan ku urang doana hartikeun ku masing-masing daleres eusina mah pangraksa Allah ka urang sadayana sahingga urang kenging rahmatna Allah sabab teu aya deui jalanna urang lebetna ka surga iwal ti kenging rahmatna Allah kitu tah ya mudah-mudahan mah wasilahna eta gitu ya Allah ya Rabbana tanpa rahmat Allah mah bisa urang lebet ka surga naon di amal ibadah urang nu bisa dijagokeun di pahineun Allah mun eueuh rahmatna Allah mah moal bisa lebet surga kul bi fadlillah wa bi rahmatihi sadaya oge ku padol Allah jeung rahmat Allah gitu babusa jadinya babusana bab nu kadua wallahu a'lam bishawab.